nuatak lanjutna wasa'atun fiha yuhasibun nafsahu aya waktu-waktu urang kudu daek niti-niti daek ngitung-ngitung kana seluruh kalakuan awak urang berangna, petingna, nangtungna, ngedengna, lempangna, cicingna, ngomongna, salatna, puasana, zikirna, tahlilna, istighfarna. Apakah zikir urang zikirana? Apakah istighfar urang istighfaran? Apakah lempang urang pujian atau laknatna? Apakah hes urang ganjareun apa siksaeun? Salat urang apa bagus apa jorek? Timbang urang sampai meh ditimbang ku Gusti Allah. Cak musannif saatun biha yuhasibun nafsah. Waktu urang kudu bisa timbang dina eta waktu. Coba ge mamang timbang ku ari. Zikir urang zikirna bener tah salah. Aya nu mere zikir cak kiai lamun hayang sugih bacakeun istighfar 100 berarti istighfar hayang naon? Hayang sugih. Mun istighfar hayang sugih semangat urang astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Istighfar nah hayang sugih ya Allah. Ari beungeut kos ki mah henteu oh atuh nu jamaah kendal mah jangan kendal wajah surga kabeh. Atuh cekul lagi mun ka surga ulah luhur-luhur teuing dihendep bae. Isin teu bisa ngarokok di rumah. Aya wali, aya nabi, oh dihendep pangeran mah kopi bisa, ngarokok bisa. Aya tukang kasongan segala oh. Tukang gorengan, tukang kopi, oh mantap guys. Satu bihayu hasibun nafsah. Coba ge waktu urang bihayu hasibun nafsah hitungkeun seluruh apa yang terjadi dalam diri awak urang. Amalahu harakatihi lailan wa naharan. Seluruh pagawean urang ditimbang ku urang dicatet bahkan cek musannif fil kalkit tulis seluruh kelakuan urang. Coba ge urang sapoe ge mamang ngajajal. Kula pernah di Jawa dititah ku guru kula teu harti horeng di dieu ye. Cek guru cekel kertas naon bae nu dilakukeun di budak ES datang ke saya ditulis ku kula sampai doang tapi budak ES naon terus lempang kabeh ditulis kan nyebutkeun odol ditulis kabeh lempang ES ngedeng segala macam ditulis kabeh ditimbang dibaca pula dibaca oh budak ES ngopi haju HSD, haju ngopi deui, haju dahar, haju HSD, haju ngopi deui, haju HSD. Ih mah teu rame hirup teh ngopi jeung HS doang. Aya deui lamun mamang teresep ceuk lagi mamang aya jelema nu hirupna ngeusi macet doang, malaikat teresepkeun begitu dibuka buku mamang. Poe Senin lempang macet. Haju ka pabrik balik penting mandi HS isuna kitu deui teresep satahun 30 tahun ditinggali bukanana macet HS malaikat teresep geus lewat mah tidak berwarna ya Allah. Mata timbang urang bagus jeung teu na sama we ditimbang di alam hisab ditimbang di hisab ku Gusti Allah hitung urang biaya tu amalahu maka engke mangkaling dina mizan timbangan urang bakalna dicopot di tenden andai kata lamun nyokot buku amal urang kuleungeun katuhu maka termasuk jalma bagja lamun nyekelna urang nyokotna buku make leungeun kenca termasuk jalma cilaka. Engke teh sanggeus dicekel buku amal urang. Engke dibuka ku sorangan. Haju bakal aya 2 piring. Ieu ngaranna alam mizan ditimbang engke urang ditingali buku urang menyebutkeun malaikat urang mukaan buku doang. Dicocokkeun data malaikat jeung data urang. Cek malaikat poe Senin poe Sabtu ngaji. Oh iya bener ngaji. Ngaji. Khusyuk ngaji dah. Di aku iya bener ya.
Jam 9 masih ngaji campur ngopi. Wah, aku deh. Aku gimana? Oh, aya kabeh. Diakurkeun datanya na jeung data urang. Ngan barang jam 10:30 cak malaikat noong randa. Ji dina urang mulai silaturahmi. Ji mana ya? Malaikat. Aing mah silaturahmi sia. Sagala noong randa silaturahmi ge bahasana. Isin ka Gusti Allah. Beda ieu tantana malaikat beres ieu. Ditakdir ieu malaikat mana orang randa di urang silaturahmi. Menyantuni janda, oh beda ieu. Engke ditimbanglah amal urang. Ditenden dina baki tempat kabagusan seluruh kabagusan plak berat ka handap. Ieu kosong kene cenah maksiatan ieu. Caker ngaji. Mana aya ngaji maksiat mulai lah. Terus ka handap berat ngaji, salat kabeh. Bagus sudah diteuneun lah kabeh bagus diteuneun. Oh, mamang cak mamang aing surga sana. Aing surga kumaha ge. Berat jasa sama berat jasa ieu. Ngan begitu ditinggalikeun amal jorena begitu dibuka ku malaikat. Ya Allah ya Rabbi, amal jorena. Kata tangga hewa kami toha sengkeplek jeung dulur ributan plek bom ieu amal jore terus salat urang teh begitu salat dina otak urang teh Gusti Allah dina otak urang teh salat teh mikiran tahu tukang sayuran mikiran sayuran, tukang jengkol mikiran jengkol, tukang kain mikiran kain, nu hayang kawin mikiran awewe, nu keur ngabangun mikiran kuliah, nu deuk hajat mikiran hajat. Coba ge nu hajat Allahu Akbar otakna aing kamu daratang sieun deuk hajat mikiran tamu geus Allah ieu salatna jadi pamonggol keur urang, jadi siksaan keur urang, jadi amal jorena. Auzubillahi subhanallahi min otak cek Imam Ghazali salatna jelema awam lamun teu ngantuk lamun teu nundutan ngalamun keur salat mah keur salat sedep ti mimiti meuli bata datang ka imah anggeus beres keur salat Allah ka aing meuli bata meuli semen aju di imah anggeus keur salat anggeus keur salat ya Allah ya Rabbi para jasa urang dina otak urang teh para jasa. Nah sampai ditimbang ku Gusti Allah Syekh Nawawi sa'atun fiha yuhasibu nafsah jieunkeun hiji waktu anu dina eta waktu urang nimbang seluruh amal urang bagus jeung teu jore jeung teu manfaat jeung madaratna ditimbang urang. Mah fikih luhureun fikih aya usul fikih. Dina luhureun usul fikih aya bab tasawuf. Kadang-kadang cek fikih ieu aturanna seperti kieu, kadang-kadang usul fikih mah caritana lain deui. Saperti wali songo. Aya perkara anu halal, duanana halal, mana nu leuwih gede madarata tinggalkeun. Di daerah Kudus Kangjeng Sunan Wali Kudus Syekh Ja'far Shadiq. Di Kudus masih loba agama Hindu anu nyembah kana sapi. Begitu kurban, warga Kudus berbondong-bondong hendak mencit sapi. Bebejalah Kangjeng Sunan Kudus, cek Sunan Kudus, mang deuk naon ka dieu? Ulah deuk korban, ayo ieu mencit sapi, mang ulah sapi ge. Naon kitu? Cek Kangjeng Sunan Kudus ieu daripada sapi bisa nganyeri hati ke batur kan kula teh keur dakwah ka nyana. Lamun nyeri hati atuh deuk ira nurutna secara zahir. Ayeuna sapi lah diojol ku kepo, sapi halal ku halal. Lamun mamang nyaran halal tapi aya gara-gara jeung batur, geus nyaran halal tapi aya gara-gara jeung batur. Maka sesuatu anu halal aya madaratna tinggalkeun. Teangan sesuatu anu halal nu eueuh madaratna. Kieu kula keur digobok aya budak
Ari di Keresek mah di Keresek di Cibatu lamun poe Kamis kan libur isuk-isuk teh sok larina ngelilingan sawah budak lari keliling sawah bari murak lari aya budak ke kula oi ilu moal lari sehat karena awal nya ngomong kieu ka kula ari lari sehat ari minum susu sehat aing mau lari minum susu bae loh jelema aduh kula eleh dari ceknya mau lari capek kayak sama cici minum susunya ada parah aja sesuatu anu halal nu aya madaratna ditinggalkeun dibandingkeun yang sesuatu nu halal nu madarat eta nu dipake nu urusan jeung batur urang teangan sesuatu nu madarat keur awak ulah nang tangan penyakit mah madarat ulah disiaran ngan mamang nang tangan penyakit ulah sieun ge ulah nang tangan ulah woi corona ribut jeung aing oh mamang ya Allah ya Rabbi ulah kos itu biasa bae urang tapi sieun teh ulah datangkeun ka keluar cicing bae di imah oh sieun corona lamun urang hirup nuturkeun ka sieun moal leumpang dina naon bae oke lamun urang naik motor sieun ngaguling moal leumpang lamun urang naik mobil sieun tabrakan moal leumpang seluruh nu diciptakeun ku Gusti Allah berpotensi dengan kematian kita naik motor berpotensi bae urang teu nyaho urang naik motor ternyata nabrak tronton teu nyaho nauzubillah potensi kematian gede sieun atuh teu urang teh boga aturan atuh hirup urang dalam dunia jaga make aturan teu masalah sieun teh ulah lamun geus dasarna kena cenah bae mun teu bae